bener bahnya ayeuna nu viral ning pan boga jabatan ayeuna tahta awewe kurang kumaha coba tapi maksudnya jadi rame ning aya nyaho teh nu viral ning di medsos nyaho eta mah urut ieu ngadenge gini ngadenge dina medsos naon dina ieu dina medsos naon urut gubernur lin atuh wajar we sateu duit loba jabatan boga beungeut ga apa pan lumayan geuning beungeutna alus kasep wajar we awe ge barogoheun. tapi ye kira-kira abah ye amun abah ye misalkan boga jabatan duit loba ye pamajikan geulis kira-kira rek model gitu mah Oh, ari menurut hawa nafsu mah pasti model kitu. Dah ngaranna ge jelema geus boga duit mah teh entongkeun ayeuna bangsa ayeuna pejabat. Bangsa naon kitunya, bangsa urang lah urang.